bojana dulu bangga anaknya pinter komputer. Pak, ulah waka bungah budakna pinter bahasa Inggris, ulah waka bungah budakna pinter matematika, pinter kimia, sains, IPA dan lainnya. Ulah waka bangga lamun eta budakna bodoh dina agama, teu bisa maca Quran, teu bisa sholat, teu bisa ibadah, teu bisa wudu, cilaka inung bapana dunia jeung akhirat. Leres teh. Lamun orang ninggalkeun budak bodoh dina agama, inung bapana bakal digusur di penta pertanggungjawaban akibat teu dididik budakna teu bisa ibadah ka Allah. Leres. Jadi nu kahiji pendidikan untuk anak bisa heula maca al. Pan Bu ngah lamun budak geus tiasa ngaos Quran Bu, alhamdulillah. Leres teh Bu. Ih, geus bisa maca Quran bahkan katalar budak ayeuna mah Qur'ana teh. Minimal juz amma pandina TV ge aya, hafiz Quran aya, hafid cilik aya. Eta teh luar biasa. Budak pinter kena Al-Quran bahkan hafal Quran, eta jadi benteng ceng-celengan inung bapana ketika engke urang di akhirat. Leres. Alhamdulillah. Da bageula mah punten Bu, memeh aya listrik, memeh aya HP, internet segala-gala. Magrib teh sore budak teh pupujian. Ngaji kitab Tijan, kitab Safinah, dipageuhan tauhidna teh. Sifat nu 20, sifat nu wajib, sifat nu mustahil, sifat nu jaiz. Dileleuti dipageuhan keimanan akidahna supaya pageuh kuat eta budak. Wujud kidamba qomolafatul lil hawa qiyamu binafsihi wahdaniyat ilmu hayasama basor kalam qadiran aliman hayasami'an basiran. Kanjeng dalil-dalilna, dalil akli, dalil nakli dibacakeun derak-derak Al-Qur'anana pageuh iman budak teh bageula wajib ngaji kitab Tijan, wajib kitab Safinah buat ibadah, bab wudu, bab salat, rukun syarat salat. Leres kitu Bu. Baheula mah ibadah diutamakeun eta pondasi pikeun budak menyongsong masa yang akan datang. Leres. Hiji budak bisakeun heula maca Al-Qur'an. Nomor kedua, didik budak supaya bisa ibadah, terutama sholat nu 5 waktu. Bisakeun ajarkeun budak, didik tileleutik supaya belajar ibadah ke Allah, terutama sholat nu 5. Bahkan pancen ulama ibu mohon maaf ya, orang boga budak umur 7 tahun titah tak inung bapana wajib nitahna eta. Lamun budak geus umur 7 tahun titah supaya sholat, diajar tileleutik disiplin kana sholat, gusur ku bapakna, titah ku inungna, berjamaah di masjid jeung bapakna. Kitu. 10 tahun eta umurna budak can ngawarok gebot, beunang ngagebot lagi. Sintruk. Subuh can urang keneh can sholat, hese diurangkeun banyur. Pageula inung urang bapak urang pan tegas kolot bageula mah leres teu.